Khunsa muskil kabagi dua. Kahijina kismun lahu alatur rijal wa alatun nisa. Aya khunsa anu ngabogaan alat kelamin laki-laki jeung alat kelamin perempuan. Dua nana aya ngajendol. Kaduana wa kismun lahu sakbatun. Si khunsa teh hanya sekedar ngabogaan liang. La tasbahu alatan minal alataini. Eta liang kemaluanana henteu nyarupaan kana alat kelamin laki-laki, henteu nyarupaan kana alat kelamin perempuan. Waqfi kilal halataini ya tabisu amru hal huwa dzakarun am unsa. Dina dua tingkah bagian khunsa anu nembe, urusan khunsa samar. Tidak bisa diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan. Khunsa anu ngabogaan dua alat kelamin didagokeun keputusan status laki-laki jeung perempuanana. In bala lamun ngompol ieu si khunsa aw amna atau bijilmani ieu khunsa min alati rijali tina alat kelamin laki-lakina bahwa mangka ieu khunsa eta zakarun laki-laki. Wa in bala lamun ngompol ieu si khunsa aw amna atau bijilmani ieu si khunsa min alati nisa'i tina alat kelamin perempuanana bahwa mangka ieu si khunsa eta unsa awewe. Mun boga dua alat kelaminnya, oena aya, tulalena aya. Baik teh bijeuna ngompolna, cai manina tina tulalena nya laki-laki. Ieu bijeuna ngower tina towena, oh nya teh berarti awewe. Amalau bala aw amna min huma, anapun lamun ngompol si khunsa atau bijil mani min huma tina ieu alaten, ieu mah tina tulalena bijil, tina towena bijil, bahwa muskilun. Si khunsa statusnya masih kena muskil. Waya tadi haluhu bil haidi, bisa jelas tingkah statusnya eta khunsa lalaki atau awewe dengan haid. Mun haid berarti awewe, awil hamli atau aku hamil. Fa ilam tadhar lamun teu pertela non alamatun tanda min hadil alamat tina ieu pirang-pirang alamat. Fa in mala lin nisa'i fadakarun. Lamun masih khunsa teh bogohna ka awewe nya lalaki atuh. Wa in mala ririjali fa unsa. Lamun masih khunsa bogohna ka lalaki nya awewe. Jadi lamun mah henteu pertela alamat khunsa tina ieu pirang-pirang alamat, mangka sok ditingali, dijajal bae ka mana bogohna. Lamun bogohna ka awewe nya lalaki, lamun bogohna ka lalaki nya awewe eta statusna. Fa ilam yamin ila wahidi minhuma, lamun mah henteu aya condong, henteu aya bogoh ka laki jeung ka awewe, ka laki teu bogoh, ka awewe teu bogoh. Aw mala ilaihima atau bogoh kaduanana. Ka laki bogoh, ka awewe bogoh, pamuskilun, maka eta mah muskil statusna. Wa in kana al khunsa mimman lahu sakbatun, lamun masih khunsa ngabogaan liang alat kelamin, tapi liang alat kelamin eta latas bau alatan min alatain, henteu nyarupaan kana alat kelamin laki-laki, henteu nyarupaan kana alat kelamin perempuan. Payat tadihu bil unusah ba'dal bulugi, bisa narima pertela status kewanitaanana sabada baleg bil haidi awil hamli, ku haid atawa hamil. Lamun masih khunsanah henteu haid atawa henteu hamil, payat tadihu bil muyul, bisa pertela statusna ku condongna, ku bogohna, resepna. Fa in mala linisai pada karun, lamun bogohna ka awewe nya lalaki. Wa in mala lirijali pa unsa, lamun bogohna condongna ka lalaki nya eta si hunsa teh awewe. Faida wujidat alamatun min haja alama di mana-mana ditemukeun tanda tina ieu pirang-pirang tanda bahwa wadihun ieu si hunsa geus pertela. Walaisa muskilan henteu ieu si hunsa statusna muskil. Wa idalam tujad alamatun mimma taqaddama pamuskilun. Lamun mah tidak ditemukeun hiji tanda tina pirang-pirang tanda anu tadi pamuskilun status hunsa masih kana muskil.